Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui wae mitra. Neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Mitra hanca Mang anu katuna tina ieu carios anu dikarang ku Bapaan Merdeka Permana upami telepat kamari teh parantos dugi ka atuh kuda anu tadina lempang anca teh jadi ngabret lumpat. Yaksa jeung Sumaji anu keur jongjon lempang bari paheneng-heneng teh maniluwaseun pisan. Ningali kuda Nyi Rodiah ngabret, maranehna oge milu ngabret nyusul lumpatna kuda. Upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Hei Rodiah, dagon Rodiah. Yaksa gogorowokan sieun ditinggalkeun. Sumaji mah langsung we jicir nyusul-nyusul Nyi Rodiah anu mangpret dina tonggong kuda. Boh Yaksa boh Sumaji papaheula jeung pagancang-gancang nyusul Nyi Rodiah. Ti dieu kapanggih saha anu tanagana leuwih kuat jeung saha anu lumpatna leuwih gancang. Saenggeus sababaraha lila lumpat tetela geuning anu pangkuatna jeung panggancangna lumpat mah ukur Sumaji. Yaksa mah lumpatna teh jaba boyot jaba babarian cape. Da eta we kakara lumpat satengahna oge manehna mah geus ngahegak. Malah tekung sililangan brek bae deku bari ngos-ngosan. Nyi Rodiah mah teh nyahoeun yen Yaksa mopo di tengah jalan sabab kita tadi oge tekung singalieu ka tukang. Ari Sumaji deui teu hayang ngabejaan Nyi Rodiah yen Yaksa tinggalin di tengah jalan. Gageroan sote sanggeus manehna sorangan anu mimiti mopo teu kuat nyusul lumpatna kuda. Rodiah, tungguan. Ceuk Sumaji gogorowokan bari ngahegak. Nyi Rodiah asa diingetan yen sabenerna mah manehna teh dibarengan ku jalma duaan anu keur laleumpang jeung teu anyeu ceuleuh dina kuda kawas manehna. Ari geus inget kadinya mah Nyi Rodiah teh lewat ngabedawal tali kuda. Kuda ngadadak merod lumpatna malah suku hareupna oge nepikeun ka ngacung ka luhur bari disada hihieman. Nyi Rodiah ngalieu ka tukang manehna rada heran sabab teu mireungeuh Yaksa. Ari lain Sumaji sorangan anu letahna ulah lel alatan cape mah. Mitra Nyi Rodiah lenga-lengo kajauhan hakamana cenah ari si Yaksa. Terus ditanyakeun ka Sumaji, nyaugeur aya di mana? Ngan anu eces manehna mah teu milu nyusul-nyusul sia, geus boseneun ka sia meureun. Tema Sumaji teu hayang nyaho kana nasib Yaksa. Padahal tadi mah eces manehna nyaho yen basa balap lumpat teh Yaksa mah teu bisa ngelehkeun manehna. Dina hatena mah Sumaji teh
ngarasa syukur we yaksa teu bisa nyusul teh. Tapi ari Nyi Rodia mah geuning teu bisa mapohokeun yaksa. Sanajan nya teu resep ka eta jalma, tapi da salila ieu teh yaksa geus jadi batur saperjalanan. Malah teu bisa disumput-sumput kabela yaksa jeung sumaji ka manehna teh sanajan laon bae maksudna tapi tetep karasa. Ari sian teh nyaho pisan indit ka mana si yaksa, ceuk Nyi Rodia kerung. Saha anu naringakeun manehna tuh. Nah kami mah basa mireng kuda Nyai ngayem teh bari ngacungkeun suku oge langsung nyusul-nyusul Nyai hariwang kuda teh bisi ngamuk. Ceuk Sumaji bari nyampeurkeun. Geus kitu awak kuda teh dipariksa bisi kitu kieu. Cika itu balik deui. Teangan manehna. Ceuk Nyi Rodia nitah Sumaji. Atau dititah mah ukur ngahuleng. Cik indit. Teangan ka itu bisi kumaonam. Ceuk Nyi Rodia geus nitah deui bae. Kami mah malah leuwih hariwang ka Nyai. Bisi cilaka. Ari cicing sorangan di dieu mah yeuh. Keun bae atulah. Da geus gede ieu si yaksa mah geus gede. Temal Sumaji masih keneh mugen. Siapa mah dieuweuh kabeh lah ka si yaksa teh nya. Omong Nyi Rodia bari malikeun kuda. Ari kabada Rodia? Sumaji lumpat nuturkeun. Nya arek neangan si yaksa atuh bisi cilaka. Ceuk Nyi Rodia ngeprak kuda tapi sina leumpang lalaunan. Teu kudu dipikanya si eta mah. Mana teu nuturkeun oge meureun geus teu hayang milu ka Nyai. Rodia, ceuk Sumaji rada timuruan. Dume Nyi Rodia siga anu heman ka yaksa. Goreng-goreng oge da aya jasana ka kami. Kitu tah Sumaji. Nah di kami teu boga jasa kitu ka Nyai. Nah da aing mah teu nyarita kitu. Heuh sarua we sia ge boga jasa. Tapi da kapan si yaksa oge kitu. Jadi bisi manehna kena ku bancang pakewuh. Ku urang kudu ditulungan. Temal Nyi Rodia. Ya geun bae atuh. Ku kami urang tiangan ari kitu mah. Nyai madaguan we di dieu bisi capek. Ceuk Sumaji bari ngaleos balik deui ka urut manehna lumpat. Mitra kaum dangu bertek Sumaji teh lumpat tapi dina hatena mah kebekur rasa timuru. Tetela cenah si yaksa teh tug denget ka kiwali oge masih kene jadi saingan manehna dina marebutkeun hate Nyi Rodia. Ceuk hate Sumaji kudu aya tarekah ieu. Malah si Rodia teh ukur merhatikeun aing unggul. Atuh ari geus inget kadinya mah Sumaji teh geuwat lumpat. Maneh namanya ho. Di mana yaksa mopo teh. Ceuk hate Sumaji bisi kaburu jag-jag deui si yaksa. Ku aing rek dipodaran ayeuna mah. Mitra, sageus lumpat meunang sababaraha lilana. Ti jauhna lapat-lapat kabireungeuh aya anu lumpat. Sumaji mah geus bisa ngajudi. Nu lumpat teh geus masalah yaksa anu nyusul-nyusul. Beuki deukeut beuki eces yen bener eta teh yaksa. Sageus duanana papahareup, Sumaji henteu antaparah. Langsung narajang yaksa. Ari yaksa deui siga anu sapikiran. Da basa mireungeun Sumaji lumpat oge, manehna mah geus taki-taki rek ngakalakeun Sumaji. Suruntul, habak. Duanana langsung galungan, silih habak, silih sepak, silih teungar, silih jenggut. Geulutna geus teu nuturkeun aturan-aturan sakumaha anu baroga jurus. Tapi ieu mah sasat sakapanggihna bae. Anu penting mah bisa pangheulana ngagebug lawan. Barata, aduh, coba. Hiat, buak, hiat, bertak.
Mitra rengse silih tajong silih sepak keprak silih rontok silih dengkek atuh dua nana gegerentelan dina taneuh kebul katebak ku angin berang taneuh teh beuki kebul beuki mulek tur sawareh arasup kana ti koro maranehna atuh dua nana teh baratuk jeung kabesekan da irung jeung sungutna kaasupan kebul taneuh sabot dua nana gegerentelan kitu kurunyung Nyi Rodiah nyongklang dina tonggong kuda. Nyi Rodiah teh perlu nyusul deui sabab di daguan salila-lila dua nana teu mol-mol. Mireng anu diteangan teh ngadon jarogol atuh Nyi Rodiah teh amekeun pisan. Ku amek-amekna manehna ngaheumatkeun pecut kuda diheumatkeun kana awak dua nana. Cileder. Boros. Haren sia, haren. Nanaon ari sia dua ante siga anu garelo. Haren. Cek Nyi Rodiah bari ngaheumatkeun deui pecutna. Di pecutan sababaraha kali. Di jarogol teh kakara eureun bari ngusapan bujurna atawa tonggongna anu keuna ku pecut. Sia dua ante geus beureu kitu. Cek Nyi Rodiah sakali deui. Memang kami teh keur beureu yo. Cek Sumaji Jamendud. Sarua kami ge keur katuralengan. Cek Yaksa. Nyi Rodiah mah bangun beuki bingungeun nampa jawaban kitu ti duanana teh. Tanya sia dua ante garelo kabeh. Cek Nyi Rodiah keheul. Kitu nanti bari ngeprak kudana deui sina lumpat. Rodiah, tungguan heula, kami boga picaritaeun. Cek Sumaji atuh Nyi Rodiah teh ngadadak ngeureunkeun deui kudana. Aya naon? Kumasa kami teh sanajan dipaksa-paksa oge geus teu bisa babarengan jeung si Yaksa. Pogo aing ge sarua kitu. Sanajan nepikeun kabuluan belut oge aing mah moal bisa akur jeung sia. Ceuk Yaksa. Nah sia make moal bisa akur. Moal we, moal. Oh moal. Omong Yaksa teh deui. Dubeh naon atuh para sia bae teh? Cek Nyi Rodiah deui. Rodiah, dikeun ka sakitu kalina kami arek balaka kami teh bogoh ka Nyai teh. Cek Sumaji tanpa tedeng aling-aling. Lain kita, anu bogoh ka sia mah kami. Lain si Sumaji lain. Cek Yaksa nyelenggeng. Sia mah teu cukup nemongkeun ka cinta. Beda deui jeung aing deuleu. Cek Sumaji keheul dumeh Yaksa milu nemlong. Sumaji, dengekeun sia. Aing mah geus tiba heula dipapacangkeun jeung si Rodiah teh. Malah mah geus arek kabade nyungcung deuleu. Talunganan sia wawuh ge kakara kamari. Matak sia kudu geuwat ingkah ulah ngahilu dan aing wae. Ceuk Yaksa bari nolak cangkeng. Sia anu ulah ngahilu dan mah mantog sia ka itu. Sia mau ukur ganggu bae. Cek Sumaji bari geus nyuruntul deui bae. Atuh dua nana teh akhirna geus jogol deui silih tonyok silih sepak. Cilder. Reg dua nana eureun jogolna sabab dipecutan deui ku Nyi Rodiah. Rodiah, Nyai kudu nyieun putusan ayeuna keneh. Nah rek milih kami atau rek milih si Yaksa. Cek Sumaji nalengteng ka Nyi Rodiah. Nya bener gitu. Supaya kami duaan ulah silih segag silih gogog jiga anjing marebutkeun tuang. Ayeuna mah kudu sia nu nangtukeun. Sok rek milih mana? Mun milih kami sia mah eces geus wawuh pisan. Tapi mun rek milih si Sumaji, manehna mah jalma anyar pinangih anu tacentang teu kanyahoan hate-hatena. Ceuk Yaksa deui bari diherengan ku Sumaji nyaritana teh da bieu siga ngagogoreng manehna. Kelo sia. Cek Nyi Rodiah ngabalieur. Saha nu kelo teh? Sia dua anana. Sia garelo kabeh. Cek Nyi Rodiah bari ngaheumatkeun deui pecutna.
Cileder. Untung dua nana luncat ngajauhan. Jadi we awakna henteu beunang kepecut. Sia duaan teh geus ngahina ka aing. Nah aing teh balung nepi ka rewak diparebutkeun kitu. Sangeunahna sia. Cek Nyi Rodia keheuleun pisan. Rodia geus teu bisa dipungkiri. Boh kami boh si Aksa teh sabenerna mah kagekeloan ku sia. Kami duaan mungeleh nu matak hiji-hijina anu kudu nangtukeun teh nya sia sorangan. Sok pilih sabab lamun geus kitu tangguh salah saurang di antara kami bakal aya nu ngelehan. Cek Sumaji rada leuleuy nyaritana. Sabab hayang dipikarunya ku Nyi Rodia. Nyi Rodia ngahulang sakedeung. Ari geus kitu mapok manehna nyarita. Hade, aing rek milih salah saurang ti antara anu duaan. Sing saha anu panglobana maehan musuh. Nyaeta anu ku aing rek dijieun salaki mah. Kumaha ngarti? Nyi Rodia dangoh teu temani kabireung nemongkeun kakawasaanana. Kudu loba maehan musuh. Heeh, bela. Saha musuh-musuh sia teh Rodia? Di sana ya euy. Cek Sumaji nyelengkeung. Cileder. Nyi Rodia kala ngahumatkeun pecutna ampir nyipat beungeut Sumaji. Lamun coba ditajeng aing. Montong nyabit-nyabit eta ngaran. Dengekeun sia. Musuh aing teh musuhna urang priangan. Nyatana urang kumpeni atau anu bilu ka kumpeni. Kanjeng Haji Prawatasari teh nuju jengkar ka wewengkon Mataram. Niatna saja sarabongkokan ka urang Mataram. Sia nyaho teu ari urang Mataram teh ayeuna dedeuketan wae jeung kumpeni. Tah Mataram oge ku aing mah diasupkeun kana jajaran musuh aing deuleu. Udah. Jadi kami teh kudu galungan jeung prajurit Mataram. Cek Yaksa muringis. Sia nya syukur atuh. Sabab lamun kitu nya hartina aing anu ngajodoh ka Nyi Rodia. Cek Sumaji ngalecek ka Yaksa. Aing mah cado mundur pantarang mulang. Samemeh niat ngawi Nyi Rodia laksana. Sok asongkeun prajurit Mataram. Lain 100 lain 1000. Bisi aya mang yuta-yuta prajurit Mataram ku aing dihakan kabeh. Cek Yaksa ngacungkeun peureupna. Atuh ari geus kitu mengan bertek bae Yaksa teh lumpat muru tebeh wetan sejang ngajugjug si walungan Citanduy di wewengkon Cisaga. Mitra kaum dangu, lalampahan Nyi Rodia anu dibaturan ku Yaksa jeung Sumaji teh geus nyorang jalan anu sakitu jauhna. Kawas anu dipake lalampahan ku rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Nyi Rodia oge ti tatar pajampangan teh muru cepet ka kaler muru sagara herang. Geus kitu rada ngidul muru wewengkon Sumedang Larang. Ti Sumedang Larang cepet ngetan muru Talaga. Terus ngidul deui muru Kawali Bangblas ka Karatuan Galuh. Tah basa Nyi Rodia geus aya di tatar Galuh teh anyog kasisieun walungan Citanduy. Nyi Rodia ngahaja nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji Prawatasari teh tadi nama sakadar nyobadanan parentah guruna nyatana Ki Kartadita. Ngan kadieunnakeun sanggeus ngarasa teu panuju kana tindak tanduk guruna tur mimiti boga kaajri deui ka sanaya nyuk curug jeung nyusul-nyusul rombongan Kanjeng Haji Prawatasari teh ayeuna mah robah jadi ukur karepna serangan. Malah ceger entes hatena Nyi Rodia aing mah ngarasa teu panuju kunaon Kanjeng Haji betrek serah bongkokan ka musuh. Nu matak sabisa-bisa aing kudu megat-megat eta rombongan dipahing ulah serah bongkokan. Cek hate Nyi Rodia.
boga patekadan gitu teh sanggeus Nyirodiah nyaho yen pasukan pajuang di mana-mana mimiti wani ngalawan kumpeni. Manehna asa kabere sumanget kudurderna pemberontakan nu matak cenah asa ku aheng batur-batur ngalawan kumpeni ari nu jadi luluguna mah malah ngadeun arek sera bengkokan. Nu matak Nyirodiah mah beuki sumanget nyusul-nyusul rombongan haji teh. Manehna geus boga tujuan di mana rombongan anyog kahareupeun musuh manehna arek nguwak ngawik. Mun aing nguwak ngawik musuh hareupeun Kanjeng Haji piraku anjeunna tega cicing bae ceuk pikiran Nyirodiah harita. Ari samemeh anyog ka ieu tempat Nyirodiah jeung dua baturna teh teu oleh ganggu ka musuh. Saban ngaliwatan tempat nu dieusian ku markas kumpeni saban diobrot. Gaya ngobrotna nurutan tata cara baladna pasukan siluman, nyaeta nyerang rerencepan tur lumpat rerencepan. Nu matak sanajan nyerang markas musuh teh ukur tiluan we, tapi salila ieu tacan kungsi kabeunangan sabab Nyirodiah katut dua baturna ngagunakeun taktik sarupa kitu. Mitra dangu meureun muncul istilah ayeuna mah katelahna teh taktik gerilya, nyaeta nyerang musuh sacara rerencepan jeung sagala ngabongohan. Ari ayeuna Nyirodiah teh make boga kakeuheul sagala ka balad Mataram. Saeutik-saeutik manehna teh geus nampa pangaweruh urusan politik ti guruna, nyatana Ki Kartadita. Ari geus nyaho kana politik teh atuh daek teu daek jalma teh sok jadi boga pilihan jeung boga pangajen sorangan. Leupas tina naha eta pilihan jeung pangajen teh bener atawa salah. Nyirodiah contona make geus boga pangajen yen salila ieu tindakan urang Mataram teh dianggap salah. Malah cek manehna mah pangna kumpeni beuki ngarajawisuna di tatar priangan teh alatan kasalahan Mataram. Para mitra ieu teh sajarah lawas anu kungsi kajadian, tapi peupeujeun kondisi zaman harita ulah diajen cek ukuran jalan pikiran ayeuna. Zaman harita mah naon anu disebut persatuan teh acan aya. Saban daerah saban karatuan sasat ukur mertahankeun kapentingan pribadina we wungkul. Didang ngajaga prestasi wewengkonna teu eueuheun make luas ngagunasi ka anu sejen. Tapi sakali deui ieu bukti sajarah teh ulah diajen ku ukuran jalan pikiran ayeuna. Mitra kaum dangu, Nyirodiah ngarasa tugenah kana kawijaksanaan urang Mataram. Sanggeus manehna bisa neuleuman sajarah jeung bisa ngasongkeun ajen inajen sakumaha anu jadi kamampuh mikirna. Ceuk manehna Mataram teh salah sabab geus neuleumkeun ajen bangsa kana dunya anu leuwih peteng jeung leuwih hina. Kieu ari salsilahna mah basa Mataram disultanan ku Kanjeng Sultan Agung. Mataram teh jadi nagara anu badag jeung kuat. Sultan Agung hayang ngahijikeun Nusantara dihanapeun bandera Mataram. Kusabab kitu saban nagara diurug jeung dielehkeun tur sina taluk jadi bawahan Mataram. Harita mah saderek ruhul. Aduh, hatur nuhun ieu. Lukisanana tos katambi hatur nuhun nya. Aduh, jadi ngalangan ieu ka saderek ruhul ieu ngadamel lukisan. Aduh, mah urang teraskeun. Harita maloba wewengkon anu jadi bawahanana ka asup priangan. Tapi badagna jeung kuatna Mataram teh henteu lana.
Ari Mataram geus dicekal ku Amangkurat hiji anu ngawasa dina taun 1645 nepi ka taun 1677 mah kakuatanana teh mojejret leuwih nati kitu Amangkurat hiji mah tojanya jeung bapana mah sasat ceceub ka kumpeni tapi sabalikna ari Amangkurat hiji mah ngadon ngabalad lamun keur mumusuhan jeung karajaan sejen Amangkurat hiji teh teu euleum-euleum menta bantuan ka kumpeni muruhanana oge kawas anu teu dipikir panjang kumaha pikahareupeunana saban kumpeni tas mantuan merangan musuhna saban Sultan Amangkurat hiji muruhan ku mangrupa lahan tanah dina hiji waktu Pangeran Trunajaya ti Madura ngarurug Mataram. Amangkurat hiji taak ngayonan sorangan. Kitu sababna menta bantuan ka kumpeni. Baruntakna Pangeran Trunajaya bisa ditumpes ku kumpeni. Ku sabab kumpeni boga jasa ka Mataram. Amangkurat hiji kudu karoroncodan muruhan tanah. Sagemlengna tanah priangan kajaba Banten diserenkeun ka kumpeni. Tah, ti harita tatar priangan diganggayong ku kumpeni teh. Sabab cek ukuran zaman harita, tatar priangan teh bogana kumpeni Belanda. Malah cek pikeun Nyi Rodia basa ngawaskeun ka pentas walungan Citaneuy make ngagerentes kieu. Urang Mataram anu jadi gara-gara nama itu sabot keur ngahulang kitu leong aya parahu. Hei mamang mun kami milu mentas ka tabe ditunya cek Nyi Rodia gogorowokan nu keur ngawelah parahu teh lalaki duaan kacida kageteunana da teh kanyahoan mimitina bet aya awewe nyalukan leuwih kaget deui basa Nyi Rodia teh langsung ngajleng kana parahu. Ai ya wewe mana ku jalingkak ajleng-ajlengan kana parahu rek milu ka mana nyai. Cek aki-aki nu nyarita bari tanagana mah gede keneh dina ngawalah parahu teh. Kami milu mentas ka tebeh wetannya. Cek Nyi Rodia. Ari ka mana tengah boe eleng-elengan kieu nyai. Pamali eta budak parawan tengah boe ulin di cai mah yo. Cek aki-aki. Nyi Rodia mah teu ngajawab, malah manehna mengadon tetelepek ngeunaan baturna anu duaan nyaeta Yaksa jeung Sumaji anu init mentas ti heula. Kami ge jadi teh anyaraan mentaskeun lalaki umurna ge kira nya 30 tahunan mah. Nah saja rek nyusul-nyusul lalaki tadi ya. Cek aki-aki bari ngawalah parahu muru ka pentas. Lain lalaki umur 35 tahun ku kami keur disusul melalaki ngora. Kitulah umur teh paling luhur oge 20 tahunan. Duaan deui lain saurang. Temal Nyi Rodia. Lain tadu meureun tapi ge. Kita samemeh lalaki nu kadua teh pan aya budak lalaki ngora duaan. Eta meureunnya. Cek aki-aki deui ngareret ka baturna. Sarua lalaki ngan leuwih ngora deui. Budak ngora nu parasea wae kitu. Cek lalaki baturna si aki teh. Tah, nya eta aki. Kamarana ari nu duaan teh leuntakna. Cek Nyi Rodia mani yakin yen anu cikeneh ditataan teh pasti Yaksa jeung Sumaji sabab eces parasea bae. Nyaho teuing aing mah mani pusing dina minggu-minggu ieu teh rarasaannya mun loba jalma muru ka dayeuh luhur yo. Muru dayeuh luhur cek Nyi Rodia. Ti dia teh loba anu hayang dipentaskeun. Nya meureun rek muru ka dayeuh luhur. Temal si aki.
Nah aya naon kitu di dayeuh luhur teh Aki. Nyi Rodia terus satelepek. Nyau, aduh, dia iya ge ukur beja. Cenah minggu kamari teh ka dia aya sabubuhan karaman. Ngaliwatan mentasan walungan. Mareuntasna teh aneh. Sakitu walungan teh badag jeung jero tapi mentasan walungan teh siga anu lalumpang kitu cenah. Oh cenah da aing mah teu neuleuy nya jurig cai meureun. Temal si Aki ngadenge eta beja Nyi Rodia teh kerung. Nah eta sabubuhan jalma teh make disebut karaman. Cek Nyi Rodia nebak-nebak rombongan saha eta kira-kira na. Ah, eta mah cek anu nyebut we. Malah mah kompeni anu aya di kawali mah kungsi nyusul-nyusul. Nu matak disebut karaman teh sabab eta sabubuhan jalma teh gerak-gerikna siga anu aheng. Deket-deket ka nyurigakeun rombongan karaman teh hayang nyimpang ka kawali. Teuing naon sababna make hayang nyimpang ka kawali sagala nganu eces sarerea sarionon angot para patinggi longmur anu bilu ka kumpuni mah. Meni paranas tiris cenah ngadenge eta rombongan karaman ngaliwate. Bejana mah cenah datang di Pajampangan, Aki. Cek baturna nyelengkeung. Dah, nya kitu bejana mah heueuh. Temal si Aki ngadenge eta beja Nyi Rodia ngagebeg. Malah cek gerentes hatena Nyi Rodia. Upama kitu geus moal salah. Eta teh rombongan Kang Haji Prawatasari. Cek hatena satengah ngeleper. Sok atuh buru-buru anterkeun kami ka pentas ditu Ki. Cek Nyi Rodia teu sabar. Nah ya naon gitu ieu teh. Nu sejen ge meni rusuhan barang ku kami di beja anjeun eta karaman ti Pajampangan teh. Cek si Aki heraneun. Da manehna mah teu ngartieun. Nyi Rodia mah bangun teu sabareun. Basa si Aki ngawelahna palaya beleye. Pangwelah teh geuwat direbut. Geus kitu diwelah ku sorangan ngagunakeun tanaga anu cek ukuran si Aki mah teu ilahar. Puguh we moal ilahar keur anggapan jalma biasa mah. Sabab harita Nyi Rodia teh ngagunakeun tanaga jero ladang dilatih teh. Parahu teh meni nyururuk tarik. Cai walungan ge meni omak-omakan. Sakadetna tara geus aya di tebeh pentas. Samemeh parahu adek ka darat ge Nyi Rodia mah geus ngajleng. Geus kitu mangpret lumpat tarik pisan sakedeung oge geus teu kabireung. Bu, mah eta makhluk onom gitu euy. Cek si Aki satengah ngayek-yek ruas. Mitra kaum dangu Nyi Rodia marurusuhan muruna beuki ngetan. Lamun kabeneran pasang rok jeung jalma lumpatna eureun terus lempang lalaunan sailaharna da embung narik perhatian deungeun. Saban tepung jeung jalma sabanda telepek bisi manggihan hiji rombongan jalma anu rek muru Mataram. Tapi saban anu ditanya saban gideg. Amun Aki yo anyanya mileungeuh mah deh keur pacak paham tuh di leuweung jati sisi wahangan di ditu. Temal ini anu keur ngakut pangpung. Ngadenge eta beja Nyi Rodia mah ukur gogodeg ya. Eta dua mangkeluk teh meni bubudakeun bae cua aing mah ngabandunganna oge geuleuh. Ceuk Nyi Rodia. Yaksa jeung Sumaji teh ari niti heula. Cenah mah arek papa heula ngabinasa musuh.
nyaeta sageusna ditangtang ku Nyi Rodia. Kapan cek Nyi Rodia harita teh sing saha anu bisa ngabinasa musuh panglobana nyaeta pisan anu baris di aku salaki. Padahal cek hati Nyi Rodia mah aing nyieun sayembara kitu teh supaya dua nana henteu hasil ngalaksanakeun kahayangna. Aing macang caya maranehna make bisa meruhkeun musuh loba. Heuceuk gerentesna Nyi Rodia, lamun mah ayeuna manehna tetelepek sugan batur manggihan yaksa jeung Sumaji, da sabenerna mah lain deuk neangan maranehna, tapi ku alatannya ho eta dua lalaki teh keur neangan musuh, nyatana urang Mataram. Ari sedengkeun Nyi Rodia oge sarua muru tatarewetan teh hayang ngobrot urang Mataram. Kitu sababna manehna teh sasat nutur-nutur yaksa jeung Sumaji anu dianggapna tuduh jalan keur manehna. Jadi supaya ulah ngataug teuing. Jadi nini teh apanya yeuna laki duaan anu gawena para teh keur muru ka tebeh wetan nini. Ceuk Nyi Rodia. Nya kitu ku adanya nya. Oko ini doang. Tapi gawena teh paceta-ceta we siga-siga keur parebut bebenya. Ku adanya ari budak zaman ayeuna. Awe bae make kudu diparebutkeun baheula mah nini paling ukur marebutkeun lalaki teu parebut ka awewe. Kitu. Cik eta nini anu huntuna geus lemong teh. Nyi Rodia mah teu hayang seuri ngarenge caritaan nini teh. Di ditu mah ngabodor seumeureunnya. Sababah hatena mah rada teu ngareunah atuh. Nyieun sayembara ka yaksa jeung Sumaji teh sabenerna mah ukur saceplasna we teu dipikir leuwih jauh. Bet ayeuna hariwangna mah kumaha cenah mun yaksa jeung Sumaji teh nya ngajorag musuh. Nyai, amun arek ku buyuh nyutu mending mulu daya luhur ada lo. Sebab di ditu teh keur panen gede, keur cig. Loba nyebuteun tanaga di ditu mah cig ka itu. Cek nini bari saterusna ngacacang ngadongengkeun hasil panen di dayeuh luhur anu leuwih alus batan di Banjar Patroman. Nyi Rodia mah teu hayang loba cacarita jeung si Nini. Sanggeus ngarasa yakin yen yaksa jeung Sumaji mulu ka tebeh wetan mah manehna teh geuwat we ngiciprit ningalkeun si Nini. Ari geus jauh mah beretek bae Nyi Rodia teh lumpat tarik. Tujuanana tayalian iwati arek nyusul-nyusul yaksa jeung Sumaji. Mitra kaum dangu tuna lalampahan Nyi Rodia. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan yaksa jeung Sumaji. Boh yaksa boh Sumaji duarana oge geus ngaduga yen rombongan dihareup anu disebut karaman ku urang Galuh teh geus moal salah tangtu rombongan Kanjeng Haji Prawatasari. Karaman so teh cek kumpeni atawa jalma nu kumaha budak ka kumpeni. Dari cek urang mah maranehna teh pasukan Bajuang euy. Cek Sumaji bari leumpang gancang. Yaksa mah teu nemalan. Sabab napasna geus ngahegak di bawah leumpang gancang ku Sumaji teh. Kunaon pas embe jiga bogo kasadaan sia capek. Boro-boro ka kudu bitetama atuh sia mah. Akara leumpang oge geus kieu geuning. Ceuk Sumaji ngece. Di ecek itu yaksa mah ukur bisa melotot. Tapi da kumaha atuh. Sabenerna mah nya manehna teh geus mopo. Ayeuna teh geus rek reup-reupan euy. Hadena mah urang teh reureuh heula we lah. Ceuk yaksa nyusutan kesang ku tungtung bajuna.
Wah siapa kagok aing tadi ngadenge bijana di Majenang aya markas kupeni mun urang nuruti ayeuna ka Majenang teh pasti anya gua aya janari waktu anu dineh ya jangan wakawik musuh euy Cek Sumaji ngadenge eta omongan yaksa bati ngarahu lah kapangi atuh ari kitu mah ye Cek Sumaji seuri koneng kapangi naon maji cek yaksa keung kapangi ya ini mah yen sia teh sabenerna mah teu mika cinta si Rodia atuh lamunnya teu nineng teu bogoh mah geus montong ngagamahan aing deuleu Cek Sumaji ngaheuheuh lamun sia bisa ngadenge sora hati aing sebenarnya ukur aing nu pangbogohna ka si Rodia kitu tah deuleu Cek yaksa keheul dumeh Sumaji nyarita kitu cager para mitra hanya kal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.